Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring pun sanya Norma Tunisia dina program Warta Sunda. Aya warta naon we dinten ayeuna teh? Mangga urang saksiani warta salengkepna. Pengedar narkoba jenis psikotropika anu ngajual kana keur demo dina aksi unjuk rasa mondah Undang-Undang Omnibus Law di Kabupaten Cianjur dicerak Sat Narkoba Polres Cianjur. Di anu palaku tiluan teh, polisi ngamankeun obat psikotropika 600 pel turta ganja. Tilu urang palaku anu ngedarkeun obat-obatan psikotropika jenis Riklona kanu keur ngalakonan demo dina aksi unjuk rasa mondah Undang-Undang Omnibus Law sawatara waktu katempernakeun di DPRD Cianjur. Dicerek, para palaku diamankeun satu tas polisi ngamekarkeun kasus ka salah saurang nu demo anu dicerek turta katuhian positif narkoba. Eta palaku anu tiluan teh tayalian tiburu di salah sahiji pabrik anu aub dina aksi unjuk rasa. Kapolres Cianjur nendeskeun para palaku ngahajang ngajual eta obat psikotropika teh kanu keur daremo. Balukar anu mucuhu satu tas ngonsumsi eta obat nu daremo jadi gede wawanen nepi ka ngaliwatan wates wangan. Samalah nepi ka ngarajang patugas polisi anu ngajaga keamanan di gedung DPRD Cianjur. Tur pamustunganana jadi diriceuan. Sajeroning kitu, dumasar kana katerangan palaku, dirina ukur katalatahan ku hiji jelma pikeun ngedarkeun eta obat-obat keras teh kanu keur daremo. Lian ti obat psikotropika, polisi ngamankeun barang bukti ganja. Pikeun tanggung jawab kana laku lampahna, kiwari para palaku ditibanan ancaman hukuman 5 tahun bui. Pamirsa, musa kitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun sonya Norma Tunisia amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.